Lain jual maneh sok diangerkeun wae anjir. Kelakuan ampun teuing. Naon di berat isuk-isuk ceramah segala. Lain ceramah teh. Itu maksudnya naon anjir kentang imah RW diturun-turunkeun ku maneh. Pancek di dinya. Jelema mah dewasa ku masalah. Kan dia geus we urang nyanyiin masalah unggal poe. Geus teh dewasa lain naon. Anjing. Sarap anjir. Entah gitu konsepna atuh teh kuya. Kan pibanguseun we si ieu ampun teuing. Parah anjir. Aduh. Oke, Brat. Heula lah. Aing hoream deui mah oge. Hoream kenah naon? Wajikan aing. Ayo we anjir ceramah ning ngungeng kana ceuli anjir. Atuh kadieu modal mimbar we atuh, Brat. Nya da keur jumaahan si teh. Maneh. Adat sih area kudu kitu, Brad. Siga token listrik ning. Tadi pulang pangmelikeun pulsa hayu we ngak-ngek. Leheung anjir token listrik. Majikan aing mah jiga toke nya teh. Can aya golodog mah anjir can eureun tah ceramah. Di mah. Atuh kari dijual, Brad. Meureun leuwih ti 35 senti eta. Mahal sia. Banget sia hurung. Butuh kene aing ngejual. Ke saha anjir nyeseh kolor aing. Majikan aing dijual mah anjir si ieu. Betahnya, Brad. Nongkrong sisi sawah kieu euy. Tukangeun walungan bawa itu. Ieu nu waasna mah ya. Sara bancet ya rage kieu euy. Betah teh ya. Sora anjing nu rageg mah. Salah atunya. Bi, ka mana Bi? Ka warung meuli Pajero spot geuning. Anjing Pajero spot. Nitip abi atuh, kijangin opa bing hiji. Lah meuli we sorangan lah. Newa nu sahuluan maneh jeung ti Eva ampun teuing gejual. Ayeun jo. Bebahnya istiqomahnya ayeuna mah. Hijab terus bibi aing atuh anjir. Edah we di warungna sampo biasa ayeuna sampo hijab eta teh, Brad. Mun aya sampo eta mah make hijab tuluy moal. Entah gitu konsepna jual. Please atuh jual. Ampun maneh. Terus lamun bi Eva make sampo metal anjir bi Eva kudu headbang. Hah, kieu? Yang bener sesuai fungsina meureun, Brad. Banget sia hurung. Teh ka mana? Bi Eva. Ekoli kijang kenapa? Naon? Yeuh, tempo gerai, tempo. Naon di? Ieu si enok lain. Arah heueuh. Waas. Si Enok. Naon ieu video klip bi? Na YouTube. Subhanallah ya adi urang. Mereunannya kamari teh anjir ka Saudi teh jadi artis geuning bi. Nya ieu kabogohna jiga nanya. Nih video klipna kita. Siga orang Arabnya. Subhanallah adi ai. Nah, kalah seserian Cerik ya. mah terharu. Sesurian. Lain terharu. Iya inung suku keticak. Kekeongan keticak awaskeun eta. Anger maneh hulang-hulang dina galeng
Keur cosplay jadi orang. Kunaon maneh jual? Biasa Brad. Keur nyawang kahirupan nu ka tukang. Ini perih ke hirup Gusti teh. Ya. Nu ngaranna manusia pasti ngarandapan kahirupan anu perih. Kabeh henteu terkecuali. Bahkan urang ge pernah ngarandapan kaperih mana hirup. Gejol. Matak sing sabar, sing tawakal. Ya. Salah sahiji solusi. Ameh henteu riet teuing kana sirah. Ameh henteu nyungkelit teuing kana ati. Diobrolkeun. Sok da aing teh babaturan. Keun we rek ditelagu sarangan Brad lah. Aing mah. Ya. Maneh teh najan goreng patut ke baturan aing. Moal dikuburkeun ku aing can modar mah. Nya. Aing kitu keneh beureun kasep-kasep kieu ge babaturan maneh, bener? Sok curhat sok. Buru. Paling henteu maneh ngemplong atuh hate. Najan teu meunang solusi ge. Sok buru, obrolkeun. Moal Brad. Bisi teu sanggup, da pasti moal sanggup Brad. Tong boro di dinya kipas angin wae kurang kamari diajak curhat kuat gogodeg ngadengekeun cerita urang mah. Anjing si ieu. Kipas angin diajak curhat ku maneh, gogodeg. Gular gilir nu kitu mah sia teh gejual. Hah? Lain gogodeg ngadengekeun carita sedih maneh lain. Ti kudrat kipas angin mah. Parah anjir si ieu. Maneh eta keur ngobrol jeung kipas angin tetangga nyarahoeun teh. Alhamdulillah ya Allah. Untung. Lamun nyarahoeun tetangga, aing nu wirang nama gejual. Tah babaturan si CS cenah tah jadi tah gelona teh. Geus ayeuna mah maneh balik ka imah, beresannya baju. Irit jeung aing ka Bogor. Kudu dibawa ka Cikeumeuh nu kieu mah nyalurnya. Geus ripuh rempagna ge. Beureun teh 730 40 salapan hiji genep hiji 11 skala Richter ieu mah rempagna ge sirahna ge anjing. Parah anjing si ieu. Kipas angin cenah diajak curhat. Ini jeung aing buru berobat maneh geus teu balik dah. Geus teu kapulung deui wae ieu baturan hiji. Ampun teuing. Kunaon dia aja? Kehul kasih mama geura mang. Keheul kunaon? Pan aja cek daharnya keur lapar. Neun bako gireun boboko geura. Nya ku aja disangguan da pajarkeun abon. Eta pas dihuapkeun pahangna naletah mang geura. Atuh aja ngagereme merenya. Emang aja lentah mang. Dia mang aya deungeun tuh mang. Ah iya tuh rek dahar mah jeung deui mah. Jeung naon mang? Biasa we kerecek monyet. Nya eta mah favorit aja mang. Oh, Arek Ayo dijain dagang lukias tuh. Loba atuh bi lauk hias mah. Tuh, gede tuh ngajajar teh itu tukang lauk hias. Oh, bibirek meuli. Anter yuk. Ibu budak tadi pesen. Sampai mangkat. Hayang lauk hias. Tapi Ayo. lauk laut di dia mah bi. Karena tau gak yang lauk paus. Astagfirullahaladzim. Hayang lauk paus cenah. ning Eueuh atuh bi eueuh. Nyajai. Eueuh lauk paus mah di dia mah. Dina ayana ge bi rek kumaha mawana lauk paus bi. Ampun aing mah. ning ulah lu paus bida eueuh. Lauk naon atuh. Ye, jigana anak bibit teh sarua jeung ajai hayang lauk naon? Lauk naon. Lauk megalodon. Di atuh yuk cang. Anjing Yuk, megalodon cenah. yuk. Tapi duit bibi. Mun nu sahulun anjir, alotere jeung bibit tere. Ampun. Parah anjir.